Bismillahirrahmanirrahim. Faslun iya hiji pasal. Man sahajal ma intaqodo anu batal naon wudu'uhu wuduna jalmi wuduna eta jalmi haruma maka haram alaihi ka eta jalmi naon arbaatu asya'a opat perkara diharamkeun ka jalma anu teu boga wudu eta opat perkara. As-sholatu hiji haram salat, wa tawafu sareng kadua haram tawaf, wa mashul mushafi sareng katilu megang mushaf Al-Qur'an, wa hamluhu sareng kaopat nyandak Al-Qur'an. Wa yahrumu sareng haram al junubi ka jalmi anu junub sitatu asya eta opat perkara. As-sholatu hiji haram salat, wa tawafu sareng haram tawaf, wa masul mushafi sareng haram nyepeng Al-Qur'an, wa hamluhu sareng nyandak Al-Qur'an, wa lubsu sareng haram cicing fil masjidi di masjid, wa qiraatul Qur'ani sareng haram maca Qur'an. Wa yahrumu sareng haram bil haili kusabab haid naon asaratu asya'a 10 perkara. As-sholatu hiji haram salat, wa tawafu sareng haram tawaf, wa masul mushafi sareng nyepeng Al-Qur'an, wa hamluhu sareng nyandak Al-Qur'an, wa lubsu sareng cicing fil masjidi di masjid, wa qiraatul Qur'ani sareng haram maca Qur'an, wa saumu sareng haram puasa, wa talaku sareng haram ditolak, wal mururu sareng haram ngalangkung fil masjidi di masjid. In khafat lamun sieun eta istri tawisahu kana ngotoran masjid, wal istimna'u sareng haram di alaresepna bima baina surati perkara anu aya di antara bujal, wa rukbati sareng dengkul.